Oke. Wilujeng wengi, wilujeng malam Jumat. Wah, malam Jumat ya itu teh. Wilujeng patepang dari dina acara Sundalen. Sok biasa dugi tabu 7:30 ya. Laras mohon. Aya gelaran Sundalen, aya lagu-lagu Sundalen, aya lagu-lagu Sunda. Terus aya nanti info-info tentang Sunda. Kan iya kan bahasa Sundanya. Nanti ke bawah. Nah, gitu digilirkeun. Kalau mana sih? Gila itu jeung delay atuh. Gerak kabeh itu. Terus. Sentik deh. Hop. Nah, pas di tengah ya. Tah, di tengah mah. Di tengah-tengah orang Sunda. Lain Pak. Hah? Eta ya untuk beluk deh. Buak nganti Afrika. Jadi ke orang Kongo. Blasteran jeung Cina. Ente neangan es krim mah. Saya mengenai es krim mah. Di kawas Jangan beruk. tawon itu. Kalau kasunul tawonna. Tawon. Di kawas beruk. Cina tawon cenah. Tawon. Tidak tawon. Wilujeng wengi kanggo Tino Manu. Dino mano wilujeng wengi. Stay cenah. Tino Manu. Dati make ieu paingan teu kadang. Nabi ka kuping bah. Iya tuh. Sae. Ageng ya. Ageng, raos ageng mahun. Santana. Wareg. Tah ya. Kumaha Itu cenah. ya non siaran Sundalen ieu teh. Iya. Amun anu kalangkung teh. Terus aya dina YouTube nya di-upload gitu. Laras. Gitu. Di YouTube da Sundalen Band. Sundalen band semua. Tambah ieu we. Landong sore, Langsung aja salah sore. Tambah 5 jadi 7 gitu. Raya Upit Jia, saha Upit Jia nya. Iya. Upit kumaha mang? Jia. Bener Upit itu. Upit dianya namina. Oh tahu. Semua asal kantos Wano Emang gin. Wano teh naon? kenal Bang. Tapi eta Beli lopat. kenalin berarti udah ngageruan tah. Lan? Ngageruan. Naon keo? Mang gin Hai, Mang Mang. Fidin. Halo. Halo. Si Akel kan duran-duran. Upit Jia bieu menyapa. Akel, engke mun main make eta kayaknya. Siap. Ambil duran-duran yang kribo-kribo. Pakai sepatu ieu nya, sepatu hansipnya. Jadi 2 kribo atuh. Doka berarti. Itu orang Sunda kumaha ya? Aya naon ya? Kabarna dinten ayeuna kumaha? Aya teh malam Jumat. Laras saya malam Ada Jumat. mangsa rehatnya. Itu kan uka musibahan tadi di Pakuncen ya. Si Amis. Ya kahuruan. Mudah-mudahan diberi kesabaran sareng ketabahan anu ke musibahna. Iya. Amin. Itu panginten bah di malam Jumat ayeuna teh nya. Laras saya malam Jumat. Bahas Dinten ka-16 saya teh di Sasi Juli 2002 genep. Terus berikan akhir sasi. ngabahas intrik kahirupan ya. Waduh, iya bahaya jika na film ya. Anu loba kealaman Laras kan ulah kealaman kurang. amit-amit sing terbihkeun. Naon itu? Intrik-intrik yang menegangkan. Tah ayeuna teh numutkeun tina naon ngaranna teh? Akar permasalahan nu terjadi Ya Allah ya Robi Gusti. Di- Sedap. naon? Di kasus perceraian di KUA teh. Naudzubillah min dzalik. Seseueurna teh masalah salingkuh. Selingkuh. Karena cuma bahas salingkuh ya. Laras. Pas salingkuhan. Antara resepsi akel selingkuh. Kantas kapendak Pak Pidin? Kang tos jeung entok. Dua dihitung dah teh. Itu ya salingkuh teh mun ngait kana agama mungkin asupna dosanya. Pengkhianatan mah nya. Iya. Laras. Dosa. Jadi anggar salah. Jadi salah nama cenah kapanggih kan.
Dapat kapanggih mah teu salah. Asa ulah kapanggih. Saya ngutip tina artikel di Yogyakarta ya. Di anggota Majelis Tarjih dan Tahdid pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Jaya Putra ya. Jadi negaskeun bahwa salingkuh teh mawa dampak serius ya karena kesehatan fisik itu psikologis, terus keharmonisan keluarga, juga stabilitas sosial masyarakat. Bisa. Jadi hal ini disampaikan di ceramah Ahad di Masjid IC Universitas Ahmad Dahlan. Jadi dina kajian tema perselingkuhan tina perspektif penelitian jeung tinjauan Islamnya. Budi ngawali pemaparanna hasil penelitian nupang anyar-anyarna ngeunaan dampak kesehatan jangka panjang akibat selingkuhan dari kacamata agama Islam ya. Si Subah mah tuluy ngajedog bah jiga nama rumah sendiri sia Lain eta nepikeun ka ngaganggu kana kesehatan psikologis segala. nya da stres atuh sok pikiran Lain lamun Kan akang bunga meunang aya. akang disalingkuhan ngapan kayak sapono kan Eta teh arek ngajalan kan sieun stres. Sapono. Jadi ngahuleng. lempang asa ngalayang Dangokeun. Dangokeun. ulah sok Amit-amit sih bicara raukeun ang. Harita ku ieu ge ku saha namina teh. Kusi boam Sublang itu paham. Oh iya. Tas. Apa? Tas apa? Abi izin ya aja. Bener. enggak Anjeunna ngajelaskeun nya jadi hiji studi ngalibatkeun 2578 jalmi dewasa di Amerika Serikat cenanya nunjukkeun ayana hubungan anu jelas antara pengalaman perselingkuhan pasangan jeung terus karena kondisi kesehatan nu leuwih buruk gitu. Depresi teh. Penelitian ieu ngungkapkeun bahwa jalma nu terlibat dina perselingkuhan cenderung ngalami penurunan kesehatan. Tangtos naon. Kaasup ningkatkeun resiko penyakit nu leuwih kronis kan. Iya pasti ang. Atuh udah diselingkuhan teh gondok berarti karena jadi gondokeun. Make bulau gondongeun. Gondongeun doang. Mau nama di udah kasieun. Sagarupa juga beunang hate, beunang pikiran, beunang mun awak genan. Terus jalma nu resep selingkuh kesehatanna manehanana ge nya nu pelakuna pasti kesehatanna teh makin memburuk. Oh, sarua nya itu teh. Sarua. Jadi salah sahiji panyakitna teh jantung mah. Karena hirupna Dak dibungkus. loba ku rasa sieun ka mandi. Ya bener. Jadi ngarasa jadi leboy merenya mun laki mah nya. Jeung kanker cenah beunang na teh ang. Da bea koreda sudah kantongna oge na kering. Nya anu pas-pasan mah dan nu loba golongna mah moal. Oh, aku golongna panjang mah. Ya makan mah hirup pas-pasan dereuh jantung koreda. Tapi cek mangging gua saya tahu lamun yang langsing da selingkuh cenah ya. Eta juga kitu. Nya begang. Sok selingkuh. Aya sa diet-diet mah. Jadi tujuanna jang diet. Eta mah khusus nu gendut meureun. Enak banget tinggal sabar. Jika nu gigireun. Tapi kudu konsisten eta cenah selingkuh. Nya saturuna sabegangna we. Tapi lamun teu selingkuh deui berarti gendut deui meureun nya. Bujang bage nu aya atuh eta mah cerita. Lamun nepikeun ka tinggal tulang, berarti eta mah geus jeung dihanca-hanca disiksa. Bubuk Kudu disiksa. koredas. Kayak aya bacaan paling dinya teh tah no. Sapaeun. Aya, Sapaeun seueur ya aya. Tak upit jia tadi teh gera bersin mang masih kene 100 kali. Sok ayeuna mah Oh si Upit ya mah nya. Oh nya 72 jika nama. nah bersin. Mang bewe Tapi kan. da mah apaleun euy. Berarti ieu mah orla Orla ya. orang lama. Aya kucing Popeye, terus aya HR98. Iya marketing mah ulah. Aya IP underscore eot. Wilujeng ngit kang ewat. Aya terus aya Denok. Denok. Wilujeng ngit teh denok. Denok Farera. Denok teh kene ponok.
Dead pondok. Oh si Ipit itu. Oh si Upit Si sudah mah. Ipit. Lanjut Pak. Aya hio ya. Gomek. Iya, cenah. Aya eta aya anu katularan kribo. Oh aya. Orang Papua ieu naon namina teh Kongo. Jadi bukna anakan Nular kecampaian. Payahan we bisa ngalobaan pusatna. Ai si akeut iraha ieu manjanganna. Tapi dah lucu itu tinggal ih. Kasep kene kitu bener asina. Lah, Siga nu anyar gering panas. lain. Kehalangan ku buuk tuh. Jadi kaciri tinggal nutuhan. Ayeuna mah geus nu bentak katutupan kabeh. Coba. Lain. Hulu sagede pedes ai buuk kuning. Cek aya tips langsing. Tips langsing. Terus ada ya. Sobean selingkuh ang. Gomek Aya Kayak tahun Razka, aya Kom, terus aya De Afar, Afar. ada Alfaiza, ya, Alfaiza. terus Rise apa nih? Aduh apa? yang mengi apa dong? Risa Bide, aya Budiman, Budiman, aya. aya Nina, Dina udah jeung mengi ka Dina. aya non Gede ponok. Dead pondok. Mirtios, terus aya Rangga, ya. Eta kepret udah jeung mengi teh. aya Teteh. aya HMS, Service elektronik. Oh ya Mang Atang di Ranca Petir. Wilujeng wengi mangatang. Nu bade meser. Takoyaki ka mangatang nu caos. Lain ieu mah. Ya mah servis ieu nya. Ame Servis elektronik HP kan. Ame euy. Bade nyerpis Ranca HP Petir. elektronik Ranca Petir. Karena nanti keur kalandaan penyakit ieu nguseup si PRT itu. Oh, kada musuh. Musuh di laut kan. Oh, di laut. Kayak awak leutik ceng masuk ke laut. Ngalajiti atuh amnya. Nataran jiti. Jol teh takoyaki tuh. Wilujeng wengi ka ngatang. Aya mangtang aya. Acan, ya. Acan Mang Tang mah. Terus aya Kang Kandang non. Kandang Semesta. Oh, kandang semesta. Kandang semesta. Terus aya Win Wiwin, aya Win. Badai Setuju. Wilujeng wengi Badai Setuju. Aya Aduy Sundalen. Kang Aduy. Aya Pidin Sundalen. Wilujeng wengi Kang Pidin nu ganteng kasep. Kang Dayu nya, Kang Dayu. Oh, leres. Kang Dayu Lihat ya. Wilujeng Terus Lebay. itu Pak Ipoy, Pak nah, Ipoy, terus Wilujeng. Dani Orlando ngobrolnya ka dia ayeuna. Penting kan? Oh, uhun Kang Dani Orlando. Ini pendak jeung abdi. Sok ulah selingkuh karena kahayang. Dia sia. Pembalap eta teh Dani Orlando teh. Saha Dani Orlando. Pak Kabin eta teh Pak Pak Kabin. Kabin. Oh, Pak Kabin. Antara nyirikeun Provinsi. Pembalap. Jadi kacirina teh bupati wes eta. Wengi ge pendak abdi Wilujeng wengi Pak Wabub. Banyak deh. Lanjangnya. Oke. Gas. Jadi zaman nu resep selingkuh. Tadinya balik deh karena kasar. Biasana bokna kribo gitu teh. Biasana Pabelit buk. nukribo mah isanya nukribo deui. Itu tah terus karena nyaeta hirupna kan loba rasa sieun ya. Nah, terus jantung teh kan ngageder pasti tah. Stres. Stresna manjang berkepanjangan. Nah, eta memperparah penyakitna gitu. Iya. Makasih nanti anya. Ujar Budi disambut tawa jemaah. Jangan kan orang maca artikel. Asukan ke ujar Udin. Budi nu mana eta anu sok dagang teh ya. Beda ya orang Jogja. Orang Jogja. Nyannya gitu teh nya ieu nambahkeun bahwa individu nu boga support system kuatnya cenderung leuwih mampu nekan resiko penyakit kronis akibat tina psikologis perselingkuhan. Iya. Jadi aya nu wadal oge euy. Nu boga support system kuat mah. Skandal sakarupana. Maksud- Ieu nu kieu disebut playboy teh merenya. Imuna geus kuat eta. Ilmu tentut dunia sia. Geus teu kuat ieu teu terak dikepret. Tah eta penggolongna panjang yang sagarupina. Waduh. Terus nyoroti oge fenomena perselingkuhan ya di Indonesia nya nu dinilainya cukup memprihatinkan cek urang tadi. Jadi hasil survei teh si Indonesia nempati peringkat kedua Ya Allah ya Robbi Selingkuh, sedunia. ya. nya sebagai Dok. negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi di Asia. Astagfirullah. Nyakeun bae daripada Piala Dunia tak asup-asup. Sebenarnya ada juara selingkuh.
Aduh ya, kedua deh itu. Men listna dibuka itu teh aya namina Syarif. Amit-amit. Sarip Iip Udin. Sarip Iip Udin. Neng Sari jeung Kang Udin. Nah, ieu lain prestasi nu alus ya. Laras. Lain nu ngebangunkeun negara di tingkat perselingkuhan nomor 2 se-Asia. Nah, tentunya jadi alarm serius bagi kurang kabehan lah. Jadi sing karunya ka negara ulah nepikeun ka kadua. Tah eta. Terus ulah sarilingkuh. Ulah. Bisa jadi kahiji. Kahiji maka panggil. Jadi negaskeun bahwa perselingkuhan teh lain fenomena anyar. Katutup deh teh. Lain fenomena anyar di era modern. Jadi perselingkuhan justru beki hese dideteksi karena loba bisa nu ngalakukeun bari jeung susulumputan di antaranya melalui medsos gitu kan. Medsos terus aplikasi pesan tapi berbagai platform digital gitu jadi fenomena ieu dikenal ku cyber infidelity. Jadi nyata bentuk pelanggaran emosional maupun seksual melalui perangkat digital. Oh, eta kawasi ake unan kolsek teh menanya. Lain tuh, jauh-jauh tuh. Salah. Lain nu jeung orang India sih ya. Lain, eta mah selingkuh Dulur kayak Mama Lini baheula. Selingkuh elektronik mah nyetrum nya. Makanya penting keterbukaannya di rumah tangga termasuk soal penggunaan telepon genggam gitu. Jadi menurutnya sebagai kepala keluarga suami teh boga tanggung jawab gede dina ngajaga keluargana. Heuh da ieu lamun nu selingkuhna salakina kumaha? Oh, maka pangin ku pamajikanana menan. Tah ieu aya firman Allah nya langsung kana artina bisi salah macam eta. Wahai orang-orang yang beriman, cenah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh berarti kan geus ibaratna eta teh geus salah. Saya warningnya aya api neraka. Tuh amit-amit sing dijaraukeun ih. Ya. Eta teh nu paling benci ku Allah eta teh cenah oge namina perceraian teh. Itu. Mangga badaya bacaan mangga. Oh iya, seueur anu ngesen ieu ya. Aya send heart, aya GoPop, terus ya ada ngirim rose sama ngirim kopi. Hatur nuhun ditampi kopi. Airnya bala-bala teh nya. Aslina. Buras. Sareng timbal bantal teh nu badagnya. Wah cenah rek tahlil tukang timbal teh. Udang deui. Mangadena. Gitu. Bade permios. Wal dugikeun ka tamat sauna margi. Ayeuna teh. Bade tahlilan sakitu nu pupus ke kucing. Ieu cenah indung mertua tadi teh tere cenah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Batin nenek tere ka ditu. Ya batul 4 tadi juta sepatunya. Lanjut nih. Pegasus ge send coffee itu ada send coffee. Ada sareng naon ya. Pride naon itu teh. Pride chicken deh. Gorengan urang-nya. Ngirim gorengan jeung kopi gitu urang-nya. Aya nu ngintun paus bah. Baca mudah-mudahan ngintun paus. Bos. Lauk sapu gitu. Sapu-sapu di jangan. Nah, terus sejumlah faktornya penyebab perselingkuhan teh di sisi fisiologis, kebutuhan emosional nu teu kapenuhi, terus rasa bosan dina hubungan, terus trauma keleutik, nepi kapribadian narsistik dapat jadi pemicu. Waduh. Itu jadi sisi fisiologi kebutuhan emosional nu teu kapenuhi, eta sok neangan we leuweuhan. Eta Asa kurang wae merenya. Jadi we rasa bosan. Penasaran wae. Sabenerna mah teu kosi kitu. ulah bosan. Lamun selama si ngobrol si komunikasina jalan, si kekurangan antara pasangan eta teh bisa ketutup kan. Bisa ditutupi masing-masing. Gitu. Jadi ketika misalnya manehna bosan terus teka penuhi kebutuhan emosional dina hal naonna lah gitu. Ya sok atuh ulah isinan gerang. Si pilarian ieu nu namina teh. Keduaan sok diuli. Explore nya. Kayak di explore
paspor. Kasebatna lodok soang. Okenan Jaga satok geus montong bokong. di papanjangkeun. Senamang pun. Dep sendok. Ente cenah. Cicing. Aduh Coba. Nah, terus nepi ka kepribadian narsistik. Jadi loba nu narsisin. Ngerti teh nu narsis. Oh iya sok leho enak lah ya. Lain, jadi nu selalu hayang menampilkan diri kan narsistik kan gitu. Terus nembong. Pengen menonjol, pengen kelihatan. Itu jadi bisa pemicu maksudnya jadi loba di sapa batur. Eta awalnya mah walaupun tadinya niat kadinya ya. Nyalain ngawe namina saha. Sublas deh. Igena apa? Ada deh. Ada ya gitu. Tiba nemong-nemong ke dina media sosialnya. Ulah itu mang temong geura. Naon? Terus Anu. lamikannya banyak. Lami. Jadi kadang seseorang tuh selingkuh teh lain karena kurang cinta. Laras. Tapi karena Kurang duit. merasa teu diperhatikan. Lebay Lebay sensiat. Antini tuel acan gitu. abdi mah ini. Tos 3 bulan antini tuel Makanya luangkeun waktu bareng. mitai. Nu ieu lah tuh masak bareng. Duduk duaannya, di duaan sering gitu. Lahun-lahun. Mandi bareng. Terus Tenang dia. terus sekadar pacekel-cekeleukeun ge eta penting. Penting bisa nasi. Komun utara mah coba pacekel-cekel duaan. Penting pala pasti ciduhan. Ente kan sok aya kan. Oh, konteks Utara mah nya model tipikal urang, tipikal si abah atau Tara, nanti tara pacak-cakal. ih tara tuh banyak koboy pacekel-cekel. Eta mun kayak jenggot tembak-tembak, ajak Ya lalaleun. kan osok kakang. Osok Oh, remen. Palahun-lahun bareng. Akeu kumaha akeu anya nih? Tara. Osok ibak bareng cenah oke Tara. nanti jarambah. Ulah ibak mah terlalu Tara. iya nya. Pacekel diuk duaan ya. Cekel. Terus pacekel itu dari ngobrol. Bari mata-mata mata teh. Ting. Ngobrol maksudnya bari ngobrol. Beri curhat lah. Ngobrolkeun isuk beas sakali deui. Tapi bari pacekel-cekeleungeun mah sok. Malah anu pake pet Sama lo contoh ieu Lamun beas ge Abi awena akang lalakina nanya. Tulah abi nyakan ka akang. Kan bae koboy oge ceklan ieu contoh ngumpul gitu. Atuh sina kadeuleu tah. Nah, Cekelan dengan. Deu kadeuleu. Oh kadeuleu. kan Oi. Balik. kumaha atuh ieu Kacau. teh geuninganan kejo beas kantun sa kalian deui. Sing sabar we. Ada tuh bisa ku sabar atuh Siapa dangdang dah padang. Tah ujungnya teh kitu. Jadi salianti pacekal-cekaleungeun teh kudu sabar oge. Bosi salakina bosi pamajikan. Terus kedah patitup-tutup Aduh. Wih, tetep langsung kode atuh. Patetek-tetek tapi kada dicatrok. Wapidin hari di Cileur sok pateup-teup we. Tetep aja kucing. Jeung bayawak. Anjir, si Akel ke aing jeung bayawak. Lain jeung bayawak jeung kada. Tapi kayak bayawak bikan. Akel wanian, ka uwi nyebut tetep jeung Lain bayawak. wanian meureun tak meureun. Pernah siga nama di sawah. Pernah nempo akan ketemu ujung bayawak bikan. Di Keur ngusepan. Mending yang japati banyak keo. Nah, terus nyinggung karena faktor biologisnya evolusional, di mana lelaki cenderung neangan variasi biologis, sementara awewe lebih sering terdorong ku kebutuhan emosional naungku. Nah, penjelasan iya lain pembenaran ya, jeung berselingkuh, mulai kan bentuk kewaspadaan lah. Warning ya. Sangkan mampu mengendalikan diri jeung ku dasar agama lah itu. Intinya bapak tokoh nama aja dasar. Jadi selain eta faktor sosial jika normalisasi konten seksual di media, terus lingkungan kerja nu terlalu intens tanpa batas, maksudnya antara laki jeung awewe teh batas di rekan kerja teh. Nah, bahaya itu ya. Wah, sugan mah. Hai. Neng. Ngabaso yuk. Najis anjir. Karbit tuh. Terus iya Kang, minimna kontrol sosial, Laras. terus lemahna pendidikan agama, tapi kecanduan digital nu kena ngagedean peluang terjadina salingkuh eta. Apa orang nama?
Nah terus di sisi perkawinan ya, minimal komunikasiin sekurang tadi, kurang keintiman, saling perhatian. pertengkaran nu numpuk, maksudnya teu beres, hiji pasea teh teu nepi solusina kan. Jangan bom waktunya nya. Numpuk lah, Bom waktu mah atom. Nepi ka beres gitu. Terus ternyata disebut nanti bom waktu gitu. Apa ledug? Terus ketidakadilan peran, terus kekecewaan, perubahan pasangan jadi nu sabab nu leuwih dominan. Robah sifatna, robah ieu kan. Nu tadi nama meuni keur bobogohan lah cenah. Manis. Cenah atuh titingal. Kumaha geura Cesari gimana? Ai geus kawin mah. Dodolo. Dongeng eta teh. Jadi eta teh carita psikologi. Bobogohan mah nya mani mesra pisan. Nih awas bisi taya logat. Ai geus kawin mah kapananya. Sia teh tuh dulu tak mata teh cenah. Babajek gitu. Bajek teh dulu pisan. Iya ka aing teh bari kitu goblok. Dasar mata dijual ka kucing. Ngepikeun ka Oh, ka pedang. ieu hiji kondisi mun ek balik teh rasana erek asupna neraka wae teh bahaya. Karena ribut wae. Pun balik ka imahnya. Ya atas kieu dina we ana ngaran kontakna nan malampir. Nah, pas telepon teh Kawen teh nya. pamajikan eta teh. Aya lagi disebutna iblis. Palaur ulah gitu ya Allah. Atawa mun teu malampir di tempat teh. Sanu telepon kata batu. Bengkel. Gorowok soang cai. Pamajikan aya ngaran gorowok soang. Nah, hamun geus terjadi kitu balik asa ka neraka bakat ku pasti diadu wae tah tidinya wae geus leuwih parah. Awalna eta. Kitu mah bah lajang bah. Aya cenah. Aya nu sok hese nyungkeun hampura cenah. Terus aya sen rose, sen headphone, sen ice cream cone. Terus Alfaripin saya. Luka tuh Alif Arifin. Arifin. Mie apa nih teteh. Banyak yang ngesen sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Sila ramang sarehat sadayana. Amin. Buras. Sareng gorengan. Nasbal. Wah, geus urang soalna ti burit mula geus kabayang eta. Waduh. Sareng cengeknya nya digeletrok. Sugan mah. Teu ku kopi hideung. Itu orang Sunda ulah hilapnya album Sundaland Band di YouTube Sundaland Band di Spotify terus di Facebook di Facebook di IG kanggo audio ngebarengan history lagu kantun ketik Sundaland sana seueur lagu-laguna idinya aya 8 lagu. Itu Sahur tadi apa? Alfaripin. Alif Arifin cenah. Alif Arifin. Suka mamang brekelnya tuh cenah ketawanya. Ketawa mulu cenah. Kelihatan giginya ya. Selamat malam, gimana kabarnya, sehat? iya mah seri Unlimited Limit Edition sesah milariana ya bukan asli ge Di dunia teh ngan aya hiji. DJ salina neraka Terang di Cileur eta. Untung karuateun ya. Karuateun untungan teh gitu. Udah bakal. lajang bah Mangga dilajeng. waktosnya barunya Wah, Kayak kan- aya 5 menit deh sih. kecang di iya kan Aya petar tarucingannya lah. yo di lajang deh nya anu pak nu ngadangukeun mungkin masih karena dibahas perkawis selingkuh iya sangkan janten mungkin ilmu taki-taki ilmu hati-hati jeung ilmu ciri-ciri bener wih jago lajeng bah ayeuna mah tatarucinganna ya Awas ulah es krim deui aing mah bisi kos beruk. masih makanan Ya bruk lu bingung. kunaon orang Sunda mun ngadahar peuteuy jeung sangu. Da amun jeung buras mah atuh da mun teu enak. naon cenah pertanyaanna bieu Kunaon orang Sunda pamit tuang peuteuy jeung sangu. aduh aing teh harita pernah keur SD SMP ngadangu pertanyaan pode jadi orang ngeuleun teh apalnya kan pernah apal gitu kan pode
Dah atuh jeung kejo unggul mau mangeunah mun aku jeung sambalnya. Sangu. Ya makanya jeung sangu orang Sunda mah. Orang Sunda dar peuteui sok jeung sangu. Mun jeung roti Mun mah. peuteui unggul kumaha tah eta tah? Jengkoleun. Ayo pertanyaan anak siapa Lamun roti mah di luar negeri meureun Bah. Ya, bisa wae sih. Ya roti jeung Lamun di luar negeri mah pasti jeung roti gitu. Kan di Indonesia. Datang ada sangunya. Biasa jeung samalna mah dina roti. Roti peuteui. ini ledotkeun karena coklat. Roti putih jeung pedas. Terus ieu nanti nu raregan teh Paria. lain paria. Aduh, roai. Roai mah pai areuy. Orai mah pai. Jadi nyalah teramai ya mah ya lah. Lah aing naon jawabanna atuh? Nya eta. Da lamun jeung roti mah teu ngeunah. Jawabanna aing mah. Padahal si Akeo minum maca ya. Deket teu maca dengan rada deket jawabannya gitu lumayan lah. Ari Sugan teh dai beruk mah teu beukieun. 60% lah deket. Cek salimnya meh teu bau peuteuy cenah. Weh Kang Salim, wilujeng wengi kumaha damang sehat. Amin. Cek yaya meh wareg cenah gitu. Laleur nah orang Lalu mah pai areuy. Laleur cenah lain eta, lain tadi teu naon sih? Roai. Orai cenah lain orai, laleur. damang cek Kang Salim cenah. Alhamdulillah rabbil alamin wilujeng wengi ya. Laleur nah orai cenah cek angnya ya. Lepat nyerat, nyebrut apa? Sanes laleur mah pai are. Sanes. Orai Pai roai. Lalu mah pai roai. Lamun Kang Denis mah di Lakbok biasa balaba jeung kopi. Enak loh. Weh Kang Denis wilujeng wengi. Tadi tinggalikeun tah kan Kang Denis tah. Kang Denis mah ningalikeun wungkul aing mah tarangintun ka abi ka dieu kintun atuh dua truk. Aya trek nama cenah. Kan esina eta naon teh? Gesik. Gesik. Wah, nu ieu mah yang kawin tapi nu geus kawin yang selingkuhnya. Aduh. Nah, ada paruka kayak jelema mah eta aya tungtungna rada ditahan lah keun we. Ya boleh jengongnya Kang Galih ya di Banjar cenah. Abah nuju naon cenah tadi teker olangan nuju calik cenah. Ayeuna ge calik. Tapi ayeuna duduk kena si Abah teh live ngan hulang-hulang unggul. Berarti memena teh ngadalangkeun. Aduh palingan sarumeuk ke lah Kang. Ayeuna mah kasep gerang setinggal 5 sok. kacamanonna ka mana cenah. Ya dadan join cek araya sugan aya baroga pengalaman salingkuh bisa didongengkeun di dieu aya kawarani eueuh. Teu keur Keo teh dongengkeun bahaya soalnya keur stay tune nih haribna jadi bahaya gitu. Teu abi mah tara selingkuh. Abdi wungkul paling teh Kang tos teh sareng BCL. Abdi hoyong itu alim jadi Bunga Cileur. Lain BCL Bunga Citra Lestari kayak kan. Lebak. Aya orang itu tuh non sih. Lanjut deh nya. Oke. Nah, dampak serius tina salingkuhnya. Iya ya ramai ya. Jadi ngingetkeun ya bahwa dampak tina selingkuh teh sangat luas, bahkan tidak dampak secara psikologis. Pasangan nu di salingkuhan bisa ngalami trauma, depresi, leungit rasa percaya diri, tapi kan kegangguan stres nu panjang gitu. Terus pelaku nage mau lepas tina rasa bersalah kena. Terus jadi non hanjakan nu panjang. Tepat podaran heula tuh tekan deh. Dipanggil manis sangat. Tina satu teke alungkeun gerang. Lain aya bieu teh sora eta teh ngingetan orang ngopi heula. Di bengkel kopina. Da emang sagala ge geus Aya beng ya. Ka mana wae bray cager cenah. Beng basis sebenarnya eta we. Beng naon eta? Teuing ke basisan tapi beng unggul ganti ngaran gitu nya. Wah, iya bos tahumu Budi Setia. Oh iya teh. Wilujeng wengi Bapak. Aya Brad. Segala beng basis. Brad meni yang tahu Brad. Aduh. Kinten ka dia adu atrek. Da tahu mah tahu itu belum pernah diselingkuhi. Itu soalnya hipu. Tahunya putih. Kalau teas mah bukan tahu. Tahu semua cenah enggak ada tempenya.
secara bener gitu etanya bengkel kalian Dianteran Dianteran. wih also heureuy kan Pengen seperti kan. Ulah teuing. Terus digoreng gue sareng cangit. Tuk langsung. tahunan nugas ayaannya. Oh, Tarik gua jadi gehu. Ya. cing beng dangukeun ya ieu dampak selingkuh beng aya geus jadi bos kan bahaya tah Bos mah iya. sok dangukeun Godana rekepkeun gede. nah terus si perselingkuhan teh nya, Ya. kerap berujung pada perceraian cenah. Tungtung teh teh nyeri di tungtung. Tah eta paburaan tah sadarupana. Nah, terus pecahna hubungan keluarga si suami istri keluarga besarna Laras itu sili gorengkeun. nu leuwih ngeri trauma ka budak. Tah eta Si korban. budak trauma. Eta korban budak. Broken home. Nah, terus hilangna stabilitas ekonomi rumah tangga. Laras. Soalnya kabagi duitna. Bagi hidup. Sagala rupana nya Bang. Kabagi. Ya, duitnya kanjut. Aya indra dimensi itu cenah. Sebutin eta. Kuningan hadir cenah. Kuningan hadir. Hadir walaupun sakadap Kuningan, deui. Kuningan, alhamdulillah. Sindaramang sarehat. Amin. Meneh hayang ka kuningan. Terus aya Anggit FM tah, aya Anggit FM. Anggit? Stasiun ya. Anggit. Sanes teh anggit ya mah anggit konduktor. Oh, teh anggit konduktor. Git, meneh hayang ulin ka ieu euy ka Padepokan Babeh. Nah, eta nya. Tah. Gua Sunda eta. Di Kuningan di mana? Henteu di dia. Oh, di dia. Cijengjing. Oh, di Sejengjing. Hayang hiji waktu. Silaturahmi, Oh, jadi urang kan bandna band Sunda ye. Laras. Jadi urang bisa da anjeunna ge seniman oge. Laras. Pamunten. Oh, Jadi urang pamalayan. Pamalayan cenah. Biasa silaturahmi. Sukses selalu cenah sa Anggit. Alhamdulillah hatur nuhun. Piduanang. salam ka Bapak Git. Amin. Terus secara spiritualnya si perselingkuhan teh ngaleungitkeun keberkahan rumah tangga. Kayaknya. Ya, mutuskeun silaturahmi geus puguh ngagelapkeun hate, poek hate teh. Karena dosa nu terus berulang. Eta nu kalauran. Tuh loh, diulangi si dosa eta teh. Tapi kan pati kusruk. Repeat order. Repeat order. Pitor. Beta repeat. Tuh Kang Anggit cenah. Ayo live di dia cenah. Siap. Mulai video. Oke. Siap. Aya nonot mah seriung ko. Teh nonot AA. Udah kaseri di kanan tuh teh kan. Eta teh naonnya? Seuri eta apa? Seuri, Oh nya. Ketawa. Tiga Nah, ayamnya tahu. dina tinjauan Islam, Laras. jadi Allah ge ngalarang lain ukur jinah unggul, tapi sagala hal nu ngadeukeutan si jinah eta. Paling dibencinya nya ku Allah teh. Ya Al-Isra ya 32-nya lah kamu mendekati jinah. Laras. Sesungguhnya jinah itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Billahi min dalik. Sok ulah sok wae hayang nurutkeun Hawa nafsu. gorobok. Gorowok teu laleh. Ulah itu tina gorobok eta. Da sami sadaya ogenan. Beda sirit beda nama. Kayaknya senama sami. Gitu kene. Nah terus chattingan mesra jeung lawan jenis nu bukan pasangan sage eta termasuk langkah nuju kana salingkuh teh nya. Awal teh eueuy nyangnya. Ya, mulai sering chat, tanyakeun kabar, Cet-cetan. Cet. Abah aing mah. terus perhatian nu leuwih lah nya. Udah makan belum AA? Selamat siang, selamat sore. Padahal hubungan sah gitu. Nah, eta teh pantau awalna teh jiga kitu kan. Laras. Pokoknya mun ka anu nga-WA nya geus mulai ya hayang geus jauhan langsung maaf aku bukan cowok murahan. Sorry ya. Anjak Sudakeun hampura. Hampura sim kuring lain lalaki murahan. Murahan naon? Grosiran. Agen we sekalian atuh kagok. Punten abdi masa ada salaki kiran. Aing lain geus. Saur nonot lucu kribona aa. Atur nuhun teh nonot. Tur handap. Saur beng mah cenah.
Serbeng mah si Akeo aya gin cenah. Aya iya. Eta juga aya si Akeo cenah. Kribo jadi katepan deh. Ambokna ka setrum dia. Ayo orang mah nepana teh kana dadak kribo. Sakeo kana buuk. Kana kelek teh kribo. Siga untuk belok kakek. Aya Muhammad Rizky Septian. Halo Kang Satria cenah. Pangling rambutna tuh. Oh, Bangling. Lu sih orang kekeo. Bener orang didinya. Ya mending balik ayeuna mending ulah copokan pake we. Wah dibuka-buka. Kira pemajikan. Lepas ge. Mana teh cager teh cenah. Aisyah saha? Jangan kan itu aing mah kenal. Segana eta. Halik Wah, cenah. boga salaki anyar cenah. Geningan aja di kitu. Kadang malam Jumaah Moal dibere si Akewang. Terus ngingatkeun oge nya. Leres. Ai perselingkuhan teh bentuk tina hianat gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebut salah sahiji tanda jelema munafik teh ketika dibere amanah manehna berkhianat. Kan amanahna teh. Eta teh pasti ngarembet karena segala hal di hubungan gawe ya kurang dicokot ya si eta jadi pagawe misalkan geus pasti selingkuh manehna. Lain ka awewe lain kana ieu wae kana si pagawean ge kena diselingkuhan. Pasti ya. Si teh lah Eta da keperluan teh nya jang selingkuh. Leres. Apa are kan sagala. jadi lamun nu geus pinter mah kalau cenah ieu jelema bener mah mun dibawa gawe cenah tempo selingkuh geus mah balik. Mah Mau waras. leres. Leres. Pisan teh aslina. Kijing sorangan we dikhianat. Kok di pagaweanan. Kijing teh sumber pang nikmat-nikmat. Asli. Dibeli naon kana hijab kabul ka pananyaangnya. Da saha meulina. Disaksikan ku Allah hijab kabul eta teh dikhianati. Coba ngakhianati ka Allah kan. Ka pasangan. Nanya. Politik ya. Trekeun mau waras. Sagala rupana kasalingkuhan kasalahan. Gas. Cek beng mah cenah eta bulu teh handap dan bulu suku dikerok kana hulukeun jigana cenah. Dianyam. Tina kelek ka. Cek Muhammad Rizky Septian mah cenah eta jigana kastrum di studio nya cenah. Kribo sadayana Kang cenah. Nya kabel studionya. Micak teh kuda ke umat sepeda. Teh muning. Aya 3 menitan deui lah. Jadi intinya lamun orang geus ngerasa diawasi ku Allah. Lamun karek ek chattingan nu geus ek macam-macam geus kudu sieun. Ada nama. Eta jadi nang jadi Eta teh anugerahnya eta teh. Eta nu paling penting nama dibentengan diri urang teh sagala rupa. Terus intina nganjurkeun pasangan jeung ngaluangkeun waktunya, waktu babarengan lah. Memenuhi kebutuhan emosional dan biologi secara halal. Tentangnya nama nu aya di bumi we daripada meser-meser percuma. Jeung memperkuat ikatan pernikahan ku kasih sayang nu sanyana. Leres. Terus luangkeun waktu babarengan walaupun ngan hanya ka warung. Warung KWC acai Cobaan utara ieu cek urang anu balik di kana cepat cekel-cekel nya. Ka warung. Ka warung. Cekel-cekel Dina rel kareta di Ciraos. Di warung. Kada ya kareta atau olahraga bareng. Naon we gitu. Toko sinu. Oh, ieu mah cenah kudu ka Bali heula lah. Kos boga duit wae sia teh. Coba Tawe ka pipir imah we tuh. Kenapa cekel-cekel payang-ayangnya. Cek bae ti mah bari ngopi brother cenah. Nuju. Bilih jeung ngopi. Nah, terus terakhirnya perselingkuhan teh nyaeta fenomena multidisipliner menyentuh aspek sejarah, budaya, fisiologi, jeung spiritual. Karena eta nyelesaikeun nage kudu nyentuh karena seluruh aspek eta. Pondasi utamanya eta penguatan iman, komunikasi nu sehat, nu halus, ulah isinan sok ngobrol. Nyerios ngobrol. Kirang enak ngobrol teh enakeun kitu mah gayana sok
ngobrol eta lah masalah nama. Gaya nanti luhur be, Yang geyeng, di luhur parah. santok bogo, kodok soang. Cetrekan. Namina hirup mah tergantung cara menikmati. Nah, Jadi lamun bosan cenah suasana yang dirubah. Gitu. Terus kemana? make keresek. Kan antep kena bah cicing sok terus kan. Mun suasanana kurang rame-ramekeun gitu. Kunaon we eta mah. Nya bisi kurang tarik. Nanggap senso 7 sikio. Nah, 7 mah kagok. Oh, Sok tarikan. Nah bahaya ge. Atas pada 7:30 sadayana. Ya. Turun. Ya, satu nona sadayana. Enten daya mah bahasana bahasan ngemutan. Jadi laras. sagala nu diieukeun nah cenah jorang dalin jorang daya tangarana. laras. Lamun lain tangarana mah mau disebutkeun eta. Semua kamu jatan ilmu aya manfaatna kalau sadayana. Ah, ya baik itu cenah live musikna ilah halur cenah. Tah aya ke live musikna mah dina panggung. Ayeuna YouTube tinggal lihat. Nah, YouTube aya live. Oke, turun sadayana. Wilujeng wengi ka Wilujeng wengi, wilujeng malam Jumatan, wilujeng wengi deui. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sing alaku rumah tanggina sadayana amin. wabarakatuh. Dah, ayo. Salingkuh.